musibah umum, musibah internasional malah mah. Jadi aya dina kemunduran. Oh, gitu. Jadi mundur. Mundur urang rek ngeusan jadi seni? Ente seni mah ada pengeresep. Mundur apa rek bangkrut? Ente. Jadi mundur naon? Nyauh teu laku. Jadi anu rek nanggap teh sieun digerebek. Naon? Eta teh suudon. Ente suudon. Kana urut digerebek. Apan geus di alaman kurang. Biareun. Berarti manehna mah can ngalaman, Bron. Manehna mah teu ngalaman. Teu manggung-manggung. Tah ayeuna teh kuring mah dina calung mah geus teu narima panggilan Ari Murah mah. Tah gitu. Ari mahalnya dikeureuy. Tah gitu. Bagembul mah jawabanana. Tah ayeuna kuring rek nanya ka Wa Ono. Ono tanya. Wa Ono sebagai pelawak di Kabupaten Karawang. Segala rupa ieu mah. Ieu mah pelawak segala rupa. Apa hayang jadi? Hayang MC. MC. Calung. Serba bisa lah. Kamari mah keur bulan keur memeujeuhna gawat-gawatna ku panyakit. Manehna tukang ngegali kuburan. Oh, eta mah loba jobna teh da mana raot. Pertanyaan teh ka pelawak, ka calung, apa ka topeng? Ya, ari calung mah abdi atos nanya ka Abah Gembul. Ari kaya bade naroskeun ayeuna Wa Ono sebagai pelawak di Kabupaten Karawang. pelawak. Tos sabaraha taun tah? Tanya sebagai pelawak gitu. Sebagai pelawak. Sebab ieu lamun ditanya pelawak ai calung pan geus urang. Tos aya. Tinggal Wa Ono pelawak. Topeng lain asup topeng. Topeng lain. Mangga. Gini. Urang mah rek ngalawak ke arek henteu rek dipanggil kuno hajat rek teh aing mah teu mikiran. Naon sababna teu mikiran? Sabab di kayeuna can dipanggil. Najan maneh pemain calung geus. Kemaweh. Nya cenah geteuing cenah hampir nyolok. Jadi hargaan lah. Urang mah teu mikiran. Arek dipanggil aing mah mikiran ieu minyak goreng. Oh, geuning kalah Ieu ti naon pelawak kalah. hubunganana naon si minyak goreng jeung Ieu naon hubunganana pelawak jeung minyak goreng? ulah munafik sia. Ah buset. Dengekeun ku maneh. Ieu nya maneh ya. Oh jeung urang kan. Dia dengekeun dia. Maneh lamun masak eueuh minyak goreng rek kumaha? Rek ngagoreng tempe misalkan. Ayo rek kumaha? Iya emang MC sok nyaritakeun. Da minyak kalapa. Oh, bah di ditu da. Geus kajian urusan minyaknya urusan minyak. Rek urusan minyak rek urusan aing mah teu mikiran. Oh. Oh, geuning kadinya lumpatna. Ya aing bingung. Ayeuna naek ge ban minyak hargana. Heeh. Ieu urusan naon ieu? Oh iya Urusan pelawak. 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 Astagfirullahaladzim. Si Udin liur. Kuring teh nanyakeun Wa Ono terjun kana lawak seni lawak teh tahun sabaraha? Tah gitu. Tahun. Ye, arek tahun sabaraha ke? Arek tahun 2000, arek tahun 95. Aing mah teu mikiran. Kumaha coba Aja. Rame ya. Mikiran minyak goreng manehna mah. Urusan minyak goreng kemikiran tadi ke. Urusan lawak kemikiran, MC kemikiran sebenarnya saya mikiran naon sih? daripada maneh nu manggil sareretes. Hayo, mending tong dipikiran. Ya mendingan ge Liur. lamun urang daripada nu manggil, daripada salah retes, tong dipikiran. Heeh, bener. Jadi pertanyaannya kumaha, Din? Eta cikeneh buset.
Ari tahun sabaraha meureun? Tahun sabaraha terjun kana seni lawak, apakah milu festival? Apa sameme lawak, sameme jadi lawak eta geus kitu encan. Tah pangalaman Pak Ono teh memeh jadi lawak teh apa geus gelo heula, apa kumaha? Apa buuk teh geus kitu? Kela. Ieu masalah sedih. Jadi takeun Sedih. bahasa baheulanya. Waktu ukur memujuna. Sedih. Geuning samilu sedih. Ima cerita urang sorangan. Lain didengek. Dengekeun heula tuh. Dengekeun atuh. Jawab gerak ke mana? Nyanyi Ya. teh sedih, Sok. sedih. Jadi sedih. Ceurik urang ge. Aya pengalaman harita. Hmm. Keur di acara ngalawak ya, baheula ya. Tahun 85. Mane mah can lahir mane mah. Can lahir. Manehna jeung urang kolotasi. Kajeun. Sok. Harita teh urang ngalawak. Di acara Pemda lah. Aduh. Pemerintah. Iya, emang maneh. Urang Ngalawak di lembur wae. Urang di lembur wae. Ya. Urang teu nyaho nya, Bah. Asal jam 12 geus buyar ge nungguan we. Nungguan naon? Nu hajat keur ngitung duit. Mana mah Pemda. Langsung can ngalawak ge geus di amplopan urang baheula. Ku Pemda mah. Ku Pemda mah. Tah, aya nu sedih. Mana mah deukeut. Sem ulah milu. Yang ceurik. Urang doang. Kalau bahasa ini mah cici atur Cici. Nyanyi ke bawah tidak. Keun deh hayangnya kumaha ngabagegna. Dengekeun geura. Ieu pan kumaha sejarah urang baheula. Nah eta pendiguar ayeuna teh. Ya, di guar. Entah. Jadi harita urang ngalawak. Heeh. Tiba-tiba emang anu nimpuk. Nimpuk teplek. Ya tepleknya teh teplek. Bubuk kenteng. Bubuk kenteng. Para Ditimpuk reupes. ke urang tapi dibungkus kertas. Hmm. Urang dibuka. Nah, cek aing ge mere duit di ka Eh. urang ya. Bener. Cara topeng baheula teh make cara ecet. Aing pengalaman mungkin pengalaman. Oh, teu ngalaman. Oh, berarti kolotan Iya. urang. Gembul, geuning aya make jaket ini ya. Manehna mah bedi. Eta kunaon jadi maneh. Jadi gitu. Urang ditimpuk make bubuk kenteng. Pangalungan. Dibungkus ku lawan bodas, lain kertas, lawan Cara ecet. kertas bodas. Oh, kertas bodas. Terus dibuka urang. Pasti duit. Cek urang teh aduh alhamdulillah ya. Waduh. Wah, duitan. Hah? Aya kata-kata doang. Waduh, Naon cenah? dengekeun. Naon cenah? Bau cing. Mau deketin bau. Kadukut. Jadi kieu kata-kata teh. Punten jang, da urang ngora kene harita. Oh. Alawak maneh teu lucu. Cek saha tah? Cek nu nimpuk. Oh. Aya suratan. Tah urang langsung gemetar kabeh. Tantangan. Teuing. Tah, begitu dua kata ngomongna kitu. Wah, tantangan. Kumaha cenah tah terus? Kumaha carana? Maneh ngalawak teu lucu. Maneh ngalawak teh lucu. Tuur ngadarek-dek. Ngadarek dek. Cek eta surat. Cek surat, cek jelema eta nu nimpuk. Anu ngalungan. Heeh, melalui surat. Melalui surat. Bener maneh. Ya, beneran urang. Begitu dibuka. Heeh. Punten jang. Alawak teh teu lucu. Cek eta surat. Cek eta surat. Eta tantangan sih keur lawak. Tantangan dia. Tantangan keur lawak. Ah, nah teh teh. Berarti urang kudu eureun ngalawak. Cek hate. Begitu dibaca gitu teh. Punten Bapak Ibu sadaya. Kulantaran ngelawak abdi teu rame. Abdi bade uyul. Ulah lucu. Tah kitu. Jadi manehna doang anu tersepen teh. Sorangan. Manehna pelawak lain. Begitu lah. Jadi eta budak teh deui. Aya masalah jeung urang. Oh, pantos. Paingan. Yang geus teu kudu deukeut. Tadi ditu kan. Parebut kabogoh din. Alah. Paingan. Ingat, panas. Cerik Nepikeun. dintong deui urang, cerik dintong.
Can sedih. Kalau mun urang cerik mana cerik nya. Cerik. Jadi eta pengalaman urang. Begitu balik, tapi amplop gede. Pemda. Emang dia nu haja. Emang mana? Baheula paling ge 1.500 lah. Ada lah. Buka kurang. Ya sabungkus tiluan rokok ge. Buat gitu mulai. Tah balik ka imah ngadoa. Supaya rame di kumaha engke. Di imah teh. Di imah teh. Mikir. Mikir. Aing apa tata ranjang. Apa dicukur deui gitu. Nepikeun. Mane ngalede. Henteu. Heula. Kalau apa mau bang cerik kabeh. Cerik kabeh. Din gimana ceriknya? Ayo tuh buru. Begitu di ka imah ecek pemajikan ya. Cerik. Curhat anjing. Bu, kumaha ieu ngalawak bapak teu rame. Dibikeun aya surat. Cek eta surat. Cek budak teh tadi. Ngar Melayu surat. Sia sakola teh sih. Dikuntelan ku tepe. Eta eta. Lamun teu dikuntelan ku tepe moal nepi. Moal. Kudu jelas pan. Ecek pemajikan teh ieu Pak. Aya nama bapak teh kan bapak teh ustad. 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 Mana? Oh iya teh. Bapak aing. Oh, bapana. Denge kena cu. Cek pamajikan. Cek pemajikan. Geus da bapak. Bapak teh Anak ustad. Anak ustad. Geus tong ngalawan. Heeh. Mending ceramah we. Cek pamajikan. Heeh. Eta urang ngahruk. Nah. Cerik euy. Kade poho subret. Lik. Omen. Tudin. Bisi poho. Oh. Bisi poho anu nonton. Naon cek maneh? Subret. Ai subret teh naon? Diklik. Oh, Diklik. diklik. Pugu aing nepikeun ca nyaho subret teh naon? Tanyakeun ka si Udin. Din, subret teh naon? Diklik. Oh, diklik. Heeh, gini aya gambar lonceng. Oh, gitu. Terus aya komen. Oh. Nah, ieu teh lucu abang teu. Gitu. Aya nu Nuhun kitu. waono. Aya nu gambar kitu kan. Wah gempul. Parantos dongkap ka ieu rorompok sim kuring. Semohon. Engke urang lanjutkeun deui obrolanana. Mangga. Ya. Mohon di mana Geus waktosnya. Kumargi waktos ya. Tapi oh cai-cai acan. Gampang. Apa naing be? Aing Sema. Sema. Ade poho subret. Subret. Klik. Klik naon? Lonceng. Loceng. Aduh muter we. Mung sakitu sim Obrolan. kuring, obrolan kedatangan tamu wa gembul sareng wa ono. Wah ono. Wilujeng kantun. Ini dituntut. Berarti orang diusir. Diusir. Lain diusir. Apaan kantun gina? Apaan ieu waktuna. Ya Oh, urang waktu. sedih dong. Engke urang sambung deui engke. Kayak disambung deh nya. Tadi obrolan nepi ka mana? Nepi ka sedih ya. Ya. Obrolan teh arek mengandung arti rek teu aing mah teu mikiran. Nah judulna teh berarti henteu mikiran. Mikiran.